Iya, alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun ka tim fotografer anu parantos ngabadikeun hatur nuhun. Alhamdulillah ayeuna teteh kalih parantos asah ngajatuh kerami atas kemplongnya teteh atas kemplong. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sareng sena teteh kalih aa diagat nikahkeun sateu acana teteh kalih aa beber layar tarik jangkar ngalengkah leuwih jauh ngalaksanakeun ibadah rumah tangga. Kukituna teteh aa sumangga gerak nunuhun kanu jadi indung dan ada kanu jadi bapa. Teteh aa ulah kungkung kumalungkung kanu jadi indung, ulah kangkang jumantaka kanu jadi bapa. Sebab indung tungguling rahayu, bapak teh tangkal darajat teteh aa. Indung lambang keselamatan, bapak lambang keharjaan. Lamun seg teteh kalih aa hayang salamet, gerak munjung kanu jadi indung. Lamun seg teteh kali hayang raharja mangga gerak muja kanu jadi bapa. Kagitana sumangga teteh tiasa ngadeg mangga gerak ngalengkah mangga gerak sampeurkeun indung kalih apa. Iya sumangga teteh gerak nyalueuh ka mamahna sewang-sewang. Mangga teteh geura tetep eta panon mama. Eta teh panon anu kali pertama netep teteh kali Awit gubrak gumelar di alam dunia. Kagituna sumangga teteh geura nyalueuh di payeun tuang ibu. Mangga teteh geura sungkem di payeun tuang ibu. Mangga cepeng pananganna teteh mangga diesun eta panangan anu pinuh ku kaasih anu pinuh ku kanyaan. Mangga gelis kasih sumujudina pangkonan ibu. Ibu hapunten abdi ti lahir dugi ka batin. Rumaos salam ieu abdi tak acan tiasa mulang tarima kanu janten ibu. Rumaos salami ieu abdi janten putra anu doraka ibu. Moga ibu kersang hapunten sagala kalepatan tur kalepatan abdi. Baheula geulis kasep anak king. Hidup ulah malang, hidup ulah hariwang. Doa ibu tangtosna tetep nyerengan pikeun hidup duaan. Doa ibu tangtosna tetep ngoncer ngagolontor pikeun hidup duaan. Bra miang gelis kasep anak king geura buka lambaran hirup nu anyar. Doa ibu tetep nyerengan pikeun hidup duaan. Salajengna dipeluk ibuna ditangkep Sumangga teteh dirangkul mamahna dipeluk mamahna. Mangga harewaskeun teteh ka mamah doakeun mamah. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga teteh dicium kening mamahna, dikecep kening mamahna. Tawis ka dedeh tawis ka nyaa ti teteh kalih ti atas cekap teteh sumangga gerak ngali mangga gerak sanggakeun samah pangbaktos ka ingkang rama. Sumangga mangga teteh dicepeng dampal panangan apana raoskeun kasapna dampal panangan apa teu aya sanes teteh eta teh mangrupikeun hiji pangorbanan apa pikeun nyobadanan teteh kalih mangga teteh diesun panangan apana dicium panangan apana apa nyangkakeun samah pangbaktos apa ayeuna teteh kalih nyalueuh paeunan apa teteh kalih ada panghampura apa hampura nu saageng-agengna ti awit gobrak gumelar di alam dunia. Teteh kalih mung tiasa ngaraheutkeun hate apa tacan tiasa mulang tarima kana segala rupaning pangorbanan apa nyanggakeun apa nyanggakeun sadaya-daya
nadapang doa nadapang ridho apa sangkan teteh kalih aa dina ngalaksanakeun ibadah di pasihan karahayuan rahayu dunia rahayu akhirat raharja dunia raharja akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin sumangga teteh aa dipeluk apakna dirangkul apakna sami budak anu soleh nyaeta budak anu sok ngadoakeun indung kalih ramana mangga geura harewaskeun teteh aa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira amin ya Allah ya rabbal alamin sumangga teteh dikecup kening ramana di geura sanggakeun ka nyaah geura sanggakeun ka dedeh anu panghade sumangga teteh aa tiasa ngadeg mangga teteh aa geura nyaluuh di payeunan tuang ibu tuang rama mertua sumangga aa kapalih dieu sumangga mangga teteh geura nyaluuh di payeunan tuang ibu mertua anu sami ayeuna parantos janten tuang ibu teteh kalih aa mangga geura dieseun pananganna teteh aa mangga semuju dina pangkonan ibu mertua hidup sewang-sewangan mangka emut kasep gelis anake dina danget ieu hidup parantos ngagaduhan mamah dua oge bapak dua ibu mugia ibu kersa nampi abdi janten putra ibu ulah disaha-saha bah gelis kasep anake hidup ulah malam hidup ulah hariwang doa ibu kanyaah ibu tangtosna tetap ngocor ngagolontor pikeun hidup duaan tangtosna tetap nyerengan pikeun hidup duaan kasep dina danget ieu hidup parantos janten caroge anu tangtosna kedah tiasa ngatik ngapi ngajaring kanu janten istri oge ning geulis dina danget ieu hidup parantos janten istri anu tangtosna kedah tiasa tumu taat kanu janten caroge brah miang geulis kasep anake salajengna ditangkep ibuna sing gaget mangga sumangga teteh aa dirangkul mamahna dipeluk mamahna mangga geura budalkeun teteh aa sagala rupa ningkanya ulah disaha-saha ulah dibeda-beda ayeuna mah parantos janten tuang ibu teteh kalih aa atas cekap aa teteh sumangga geura ngalih sumangga teteh aa dieseun panangan apana apa nyanggakeun sembah pangbaktas apa ayeuna kali pertama teteh kalih aa nyaluuh payeunan apa teteh kalih aa ngahaturkeun rewu nuhun apa hatur nuhun dosa ageng-agengna kalayan ridho kalih restu apa dina danget ayeuna teteh kalih aa ngajatuh kerami pasini janji nalikeun asih anu suci apa nadapang doa, nadapang didik, nadapang jari sangkan jantan tuang putra anu ku apa harapkeun amin amin ya Allah ya rabbal alamin sumangga teteh aa dipeluk apana dirangkul apana mangga teteh aa geura sanggakeun ka nyaahna ulah dibeda-beda ulah disaha-saha ayeuna mah parantos sami parantos janten tuang rama teteh kalih aa alhamdulillah ya rabbil alamin atas cekap teteh aa sumangga teteh atiasa ngadeg deui alhamdulillah mangga kapalih ditu kafenya utama deui alhamdulillah ya rabbil alamin naruntuyan acara adat Sunda nu kahiji nyatana sungkeman parantos urang laksanakeun atuh sareng sena teteh kalih aa nunuhun kanu jadi indung nanada kanu jadi bapak urang sami-sami doakeun mugia teteh kalih aa engke ngalengkah kapayun ngalaksanakeun ibadah rumah tangga teh di pasihan kasalametan di pasihan karaharjaan mungguh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin sumangga urang lajengkeun kana acara adat Sunda anu salajengna nya namun sateat salajeng teteh aa senyum heula ka para pamirsa coba senyum heula nya nandakeun yen tadi cerik teh cerik anu pinuh ku kabagjaan leres leres alhamdulillah sumangga anu salajengna aya meuleum harupat
Sumangga urang lajengkeun kana acara cenah nu salajengna aya meuleum harupat aa. Ieu harupat teh mangrupikeun simbol nu ngandung hartinya. Ari harupat teh gampang potong, gampang regasnya. Dina kahirupan urang nya teh sifat goreng, gampang putus asa nya. Ulah gampang putus asa ayeuna mah teteh aa nya. Kedah tetap semangat, kedah tetap positive thinking. Siap teteh mangga tiasa ngadeg mayun sakedik. Iya papayun-payun teteh aa. Nah mangga teteh nyepeng lilina, mangga aa nyepeng harupatna. Aa mangga dihurungkeun heula lilina, mangga dihurungkeun heula, mangga aa dibelum harupatna dibakar, mangga teras aa teteh sampai hurung, teras. Nah ditonggengkeun aa harupatna, ulah tetehna aa harupatna heula ayeuna nama. Mangga atas hurung teh pami atas urung siap-siap ditiup sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap 1 2 3. Alhamdulillah lilina teteh hurung keneh tiup. Alhamdulillah. Punten teteh lilina korekna punten. Nah mangga ayeuna teteh nyepeng kendina punten. Harupatna masih dicepeng Nah mangga dilebetkeun seneuna Nah mangga dilebetkeun pakai 2 tangan dikucek-kucek, diangkat harupatna, dilebetkeun deui teras sampai mentok. Aduh teteh tos karaos mentok, karaos mentok. Alah padahal yang ngalebetkeun kana kendi tapi karaos mentok cenah. Mangga diangkat harupatna, dicanda. Nah dicepeng ujungna baseuh henteu baseuh berarti leres tos mentok teteh. Alhamdulillah. Mangga dipotongkeun sasarengannya harupatna, dipotongkeun sasarengan. Nah siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 mangga teras sampai potong. Iya oke cukup teteh mayun ka kamera bari dicepeng harupatna sasarengan. Nah teteh siap-siap dipicen sasarengan harupatnanya. Pamit tiasa dipicena ka jomblo. Mohon ayeuna jomblo di dieu. Seueurnya teteh mugi enggal nyusul gitunya. Mohon monggo enggal tepang sareng jodoh nu terbaiknya. Siap-siap teteh dipicen sasarangannya. Siap 1 2 3 mangga. Alhamdulillah. Alah teteh jomblo. Alhamdulillah mangga teteh urang lajengkeun. Mangga urang lajengkeun karena nincak endog teteh Nah iya endog teh mangrupikeun lambang bibit lambang binihnya. Mugia teteh kali enggal dipasihan katurunan anu saleh terus saleh. Iya mangga ngadegna palih dieu mayun ka teteh. Nah teteh mangga nyaluuh paineun Nah gitu geserkeun. Mangga sampean anu katuhuna ditaikeun. Nah diangkat jempolna Nah tahan. Mangga teteh dicepeng jempol nak pakai 2 tangan. Nah teteh aya jempolan teu? Aya ageng tak alit teh? Alah ageng. Teteh biasana pami jempolna ageng gagaduhan lagi sok ageng teteh. Leres ageng. Leres teh mojo. Teteh mojehna sigana teh geus dipaskeun. Teteh siap-siap urang bucatkeun eta endogna nya. Mugia teteh kalih enggal dipacihan katurunan. Siap 1 2 3. Alhamdulillah bucat teh atas bucat. Alhamdulillah. Mangga diwasu sampean na, dikumbah sampean na teteh. Mangga tawis pangbakti ti istri kanggo caroge sumangga. Mugia teteh kalih mugia teteh salawasna tiasa ngabakti. Iya mangga dikumbah. Mangga punten teteh dielap sampean na ditetel. Alon-alon bae teteh hawa tos linu si na. Linu teu henteu nya da eta mah jempol suku sanes jempol nu sanes. Pami jempol nu sanes mah insyaallah linu. Iya atas sekap teteh mangga dicepeng panangan tetehna duanana.
mangga digugahkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya sumangga ieu aya tamiang aa teteh ieu mangrupikeun simbol kitunya ieu tamiang teh rupana panjang mugia teteh kalih aa panjang jodoh panjang rezeki sareng bisa mepeskeun sagala rupaning masalah anu dihareupan ku teteh kalih aa. Amin. Siap aa teteh panangan silih cepengan duanana mangga ap sampean katuhuna ditapelkeun teteh oge mangga ditapelkeun anu katuhu teh. Nah siap-siap dipepeskeun nya. Siap bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu. Alhamdulillah atas bepesnya teh sumangga mangga anu salajengna ieu aya kendi aa rupana buleud reujeng panjang mugi aa teteh kalih aa cing buleud tekad ngalaksanakeun ieu ibadahnya da sabab ieu mah ibadah nu paling panjang kitunya kasebutna salat mah ibadah teh nang 5 waktu jeung di waktu nangan 5 menit tapi ibadah rumah tangga mah satungtung hirup dugi kapati sing buleud tekad. Siap aa mangga geser ka palih dia aa teteh. Nah aa senang nu buleud dan nu panjang buleud alah bener mangga aa cepeng nu buleudna ada gede teh a gede teh a nyada ieu membujur kendi mangga teteh nyepeng nu panjang siap-siap dibebeskeun mangga digoyangkeun heula teras digoyangkeun ngiring goyang nah diajar ngiring goyang sat ngaleleskeun cangkeng siap-siap dibebeskeun teteh ka palih dieu nya. Siap hiji dua tilu. Alhamdulillah Allah teteh kela teteh kumaha tadi teh semangat aku kukeheul oh semangat teteh bisi teh kukeheulnya mangga teteh tiasa linggihnya mangga anu salajengna aya huap lingkungnya suapan ka asih ti mamah kalih ti apa mangga mamah tiasa bebanyan wawasuh mangga pananganna mangga apa wawasuh mangga teteh aa wawasuh heula pananganna. Nah mangga teteh oge tiasa wawasuh iya mangga mamah tiasa wawasuh mangga apa tiasa wawasuh. Nah sumangga kanggo nyanggakeun suapan kadedeh suapan kanyaah terakhir di mamah kalih ti apa sumangga. Nah sumangga atas bapak geser sakedik ka pengker. Nah cekap mangga mamah ditempelkeun heula kana lambay teteh sareng aa natahan bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu lap. Alhamdulillah mangga ayeuna kantun tuang ramakna mangga kantun tuang ramakna candak hiji mangga apa candak hiji iya mangga apa ditempelkan heula kana lembay teteh sareng aana tahan bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu mangga lep. Alhamdulillah mangga mamah apa tiasa linggih deui mangga. Iya sumangga ayeuna suapan pertama teteh kalih ti aa sareng sena diakad tikahkeun mangga nyerongna papayeun-payeun aa teteh. Nah mangga dicandak hiji sewang aa. Nah mangga dihuapkeun papayeun-payeun
panangan kencana silih cepengan aa teteh. Nah mangga tahan bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu lep. Alhamdulillah teteh aa ieu kantun hiji bade kanggo teteh tak kanggo aa. Alah geuning silih tunjuk meh adil atunya urang rebutan bae sahanu kenging berarti eta sumber rezeki nu paling ageng. Mangga panangan katuhu diangkat ka luhur, panangan kencana silih cepengan. Siapnya rebutan. Hiji dua karek dua aa. Kacirinya si aa kabujang lapar. Siap hiji dua tilu. Alah kenging kusaha ieu. Heula teteh hawara di awal. Oh berarti katingalinya anu lapar teh saha? Si teteh berarti. Tacan sarapan waleng seri. Oh tacan sarapan. Teteh leres tacan sarapan. Oh bener leres berarti nya mangga dibagi dua dipasihan aana teteh teu kenging saranganeun nya. Mangga dicepeng nasi punarneku panangan katuhu keh heula. Ieu mah bade narosela ka bade jalan ti payun tati pengker. Payun. Oh ti payun. Mangga teteh tiasa ngadeg heula. Nah aa nyerong kepala ditu calikna cinggagah aa kakina. Nah mangga teteh calik dina pangkuan aa. Nah calik. Nah gitu leres panangan ina ka tukang. Nah aa leres ka payun. Nah teteh panangan kencana cepeng panangan aa. Nah tahan bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu mangga lep. Alhamdulillah. Teteh yang pilih masih betah mah mangga. Betah. Engke dilajang deui. Oh engke deui mangga. Aa seret a. Aa seret. Wajar a pertama kali masuk seret. Mangga. Mangga teteh aa dileueut heula masing-masing. Dileueut heula sewang-sewang. Iya. Oh mangga dibikin heula. Iya. Aa teteh calikna masih nyerong papayun-payun. Nah mangga dileueut masing-masing heula teteh aa. Mangga. Nah atus cekap teteh aa. Mangga ini di silangnya seperti tadi silih leueutan teteh ka aa ka teteh. Aa ulah diguyurkeun nya aa. Si teteh tos geulis jauh bisi diguyurkeun. Tahan. Oke cekap teteh aa. Iya mangga pilih masih aus aa teteh boleh. Cekap alhamdulillah. Dipenjok ke kadang wargi atos panginten waleng se atos teteh aya naon deui saurna ieu aya papedol-bedol bakakak teteh muhun pami ayeuna bakakak kewangi naon cenah bakekok manawi. Mangga teteh atiasa ngadeg mangga majeng salengkah. Oke cekap papayun-payun aa teteh. Nah aa teteh iya pabedal-bedal bakakak teh tarik-tarik bakakak tehnya simbol kenikmatan. Sababna simbol kenikmatannya sarua nyepeng ping-ping. Laras. Tapi ping-ping hayam teteh. Pamike beuting ping-ping naon a? Ping-ping hayam deui. Da aya keneh mah nya abis ayeuna. Mangga dicepeng aa. Bakakak hayam jamani. Siap-siap teteh aa ditariknya. Saha nu kenging paling ageng. Siap hiji dua tilu. Oi kenging ku aa teteh aa acungkeun ka luhur mayun ka kamera. Ceria aa teteh wajahna. Oke. Alhamdulillah. Oke cekap aa nu agengna disimpen anu alitna dicepeng teteh. Papayun-payun masih teteh aa. Nah merapat teteh kapalih dia. Nah aa panangan katuhuna ngiring nyepeng. Teteh panangan kencana kana cangkeng aa. Aa oge kana cangkeng teteh panangan kencana. Nah silih gegelnya kahade salah ngegel teteh aa. Siap hiji dua tilu mangga digigel. Aduh tahan masih tahan. Aduh tahan
betah Tahan. saurna waleng. Oh, betah. Betah. Oke, cekap teteh AA. Atos. Alhamdulillahirabbil alamin teteh. Parantos sering nya mohon acara dan Sunda manawi ayeuna acara nu pamungkas anu terakhir Mohon. nu diantos-antos pasti diantosan ieu mah nya. Diantosan aya sawer panganten. Laras. Mohon anu pamungkas di DS sawer panganten. Mangga. Oke walengser sawer panganten di DT marupikeun tawis kabingah kitu nya, tawis kabagjaan. Mohon di dia wae paketan Pak. Mangga kapalih dia biasa. Mohon. Mohon mangga. Mohon saya Dede merupakan tawis kabagjaan, tawis kabingahnya, tangtos nanti sepuh, panganten kanggo ka kulawargi ageng. Mangga ka kulawargi ageng, mangga tiasanya ketan wae ka sakat pelaminannya anu bade ngiring mulung sawer, mangga. Oke saderek-saderekna manawi anu bade nambihan. Nah, nu bade nambihan oge mangga. Bu Haji, Pak Haji. Mangga. Bade ngiring nyawer mangga. Tah. Sanes ngiring ulung sawer sih. Ngiring nambihan. Nambihan nyawernya. Leres nuhun. Tah aya ieu ti saderek. Aya ti saderek. Oke kade hilap kawalengser. Kumaha tanya ulah hilap nyawer ka abi sareng ka abi. Oke. Nu di panggung oge aya ieu. Tah nu di panggung oge aya. Tunggal teh cenanya kacapin. Mohon iya sawer panganten teh mangrupikeun hiji wujud rasa syukur ti dua kulawarga besarnya. Mohon sanes ngalalawarakeun rezeki pamibeas di awur-awur moal ieu nya moal dipiceunan tapi engke bakal aya manuk anu macokan kitu nya. Mohon pami di pedar mah ieu banda-banda nu diawurkeun teh moal beak 7 putih teh. Janten prung jucung prekdaya geura pangkatan kidung sawer panganten. Mugi Gusti nang tayungan Bulung Agung Rahayu ngembat jalan Narabi. Bulung Agung Rahayu ngembat jalan Narabi. Awalnya tepung rasa, masket lahir masket batin. Di patriku akatika ting trim asil lahir batin. Ayeuna nyana weto ku asmana nya ilahi bismillah jadi jalan Rahman Rahim nu dipamrih malah mandar sing walegri waluyanya salamina amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti nantayungan. Teteh, Aa, ibu bapak siap
1, 2, 3 mangga diawurkeun. Aur sawerna Alah daya kenangnya. diaur. Alah 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 alah. Sawerna diaur. Mangga diawurkeun. Diaur. Sawerna diaur. Alah. Aduh hatur nuhun Ibu. Aya keneh Bu Hajat. Deui. Diawur deui. Sawerna diaur. Pak Haji, moal nyawer ka abdi? Ka abdi moal. Abdi moal. Pak Hajat, Kak Abi pada nyawer. Bapak besan. Oh Bapak besan leres. Bapak besan aya. Ibu besan, anu biru oge wios. Anu biru oge wios. Anu baru Bapak oge besan. wios. Moal anu biru ieu teh ka abdi. Aya Ibu. Hatur nuhun. Ibu Hajat anu biru can diawurkeun. Leres. Ayeuna tah can ka bagian saweran aya. Bu Hajat. Tah cenah Bu Hajat. Tah Bu Hajat nuju ngodok beureun. Sawerna Bapak Hajat. diaur. Alah nuhun Pak Hajat. Aya kene kade Alah, taman aya bilih kene. raksaknya. Ngalongkeun sing tapi Ibu hatur nuhun. Nuhun. Ngalongkeun sing tapi ieu hawatos. Alah hatur nuhun Pak Haji. tamanya. Bapak mau nyawer ka abdi? Bab. Diaur. Sawerna diaur. Alah. Alah. Diaur. Hatur nuhun Bapak. Sawerna diaur. Aduh taman ieu teh yang diraksak bager. Atas gitu. Atas Mama. Aya keneh, Ibu, Apa atas? Atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara adat Sunda parantos kurang laksanakeunnya ti awit mapag dugugikeun ka ayeuna kitu nya acara sawer pangantennya. Atuh simkuring ngahaturkeun rewu nuhun ka para vendor anu bertugas dinten ayeuna nya. Aya tim fotografernya ti Rijal Fotografi sareng make up persembahan ti II make up ti teh II teh sareng live streaming teh Mama teteh ayeuna teh mohon ti Putri Ayu kreasi alhamdulillahnya. Mohon regreg gitunya wilujeng kanggo teteh kali asim kuring kareng-karengan nyata nati pakasita entertainment nada dihapunten pilih aya kalepatan sumangga amit undur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.